alhamdulillah belajar tepang sareng si kuring di acara obrolan sama orang lembur. Ayeuna sim kuring nuju midamel ya teh wargi-wargi nyaeta tempat penyimpanan ikan. Gitu. Insyaallah kapayuna nu peryogi ikan tiasa sumping ka saung paniisan di Sukajadi. Itu bakar mukti. Alhamdulillah ayeuna sim kuring juga bebenahi disarengan ku pangarasa Bapak Okin ya. Kalem aya Mang Okin ya. Iya balad sim kuring nuju di SMP. Aduh ngiring ngabantos. Satu dulu Okin ya. Ya, mudah-mudahan sehat Okin. Sim kuring bari ngobrol we ngalah teu capek itu. Iya. Maksudnya bade ada kolam penyimpanan ikan. Iya, atur nuhun, mangga anu beri bade ngabantos mangga diantos. Wah, takut. Salam. Oke mah. Mau amparan plastik kanggo nahan saina ya. Oh, nantainya ya. Aduh, itu dulu ngasim kuring Bang Jack ngiring. Iya. Oh, aduh. Jadi mencari solusi Bang Jack ya teh, urang mungkin. Baik. Mencari solusi dina acara corona kieu. Naon diusahaeun. Aduh. Ya. Biasa saja kalau pulpen aja kapur di sekolah kayak namanya kelapas jual. Dan apalah. Iya. Jadi pilu kulung ya kan baik. Iya gara-gara anu korban honor teh. Gara-gara korban honor teh kieu ya duh. Iya. 20 tahun deh. Dia tidak angkat-angkat kembali geus nasib. Aduh. Terus mohon mudah-mudahan ieu icaran ikana abdi engke laris. Dorong doana ti sadayana hatur nuhun, jangan lupa subscribe dan like di Jet Channel.